Aduh, yang ada gojal mah sahara saya perjanjian di tabel wayah kieu can datang. Kumaha kalau kaburit manten ieu teh. Ak nyebutna ka dieuna cenah arek RT wungkul, diwuri-wuri RT eueuh, RW eueuh. Itu kumaha sia atuh cenah nya dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini geus aya di dieu. Aya kesel ti tadi ngadadago lah. Aduh, aing syukur alhamdulillahirabbil alamin. Ieu masih kena aya ruwayra we. Sisa-sisa hari kemerdekaan. Atuh dah di Anu dieu mah. K77. Sagala ge digalak-galakeun di dieu mah. Da lamun teh dihias ieu pan ketempona teh juga lah. Alhamdulillah meriah ayeuna di sakurang resep di gitu. sa-Indonesia jeung kabupaten di mana-mana gitu provinsi rame ayeuna. Kang ieu maksudna teh ieu balik kampung naon asa paroek pisan. Pos ronda adatna di dinu hieu mah. Sok paroek. Jadi kadiangan sorangan. Sorangan baru datang geus ngawakilkeun. Oh, kabeh. Ka sorangan tapi ulah jadi putus informasi ayeuna. Nah, Keur kelanjutan dina acara barudak Karang Taruna dina masalah peningkatan Benar. kinerja gitu. Tah, ayeuna urang teh jadi sakalianna da burit ya waktu geus buritnya. Urang teh arek menyawarakeun dina masalah melak ieu ya alpukat. Keur zaman Berdi itu mah pangersa Kang Uduy Heryadi. Kapan kana persemaian ieu naon teh gedang anu Gedang ieu meureun gedang. Anu keur usum teh Semarak harita ayeuna genti kana lauk ayeuna Kang Eye teh. Ngan abi ayeuna hayang peningkatan kana naon ayeuna nu kira-kira jadi duit nu rada hoyong. Panyaeta sugan aya nu resep jeung sugan kajangko ku urangna. Gitu. Jadi urang diusukeun di petot di pertanian teh urang nu ditunjuk kudu nyebarkeun dina masalah ieu binih-binih alpukat. Walah ieu Kang, alpukat teh luar biasa eta teh kana kesehatan. Ngan mun baheula mah pan aya alpukat mini, alpukat jumbo zaman ayeuna gitu. Itu jeung rata-rata kan enak model tangkal alpukat sok pada ngantep pergi segala dening sepuluhan ya kebelaan daunna teh biaku hileud. Jadi teh diurus. Ari buah hayang alus aya ngurus henteu. Nah, sagala pake kitu ari kana pepelakan mah. Lain mah kieu jadi ti pemerintah teh meureun ke tanggal sakieu bulan September ke beureunan lah seret tanggal 10 ka dieu meureunnan ka handap rek ngirimna teh. Oh, rek aya pengiriman. Nya pengiriman jadi khusus jang ka daerah urang. Bibit alpukat. Nya, jadi rek ngirimna teh cenah bejana mah binihna bila bisi teu mah ya saeutik teu mah bisi teu mah aya bejana teh cenah ting 5 toronton, ting 4 cenah kitu binih alpukat teh. Ieu. Ieu serius. Terus engke urang dibagi-bagi ka unggal desa. Unggal desa, unggal kecamatan. Iya, ngan teh satoronton mah atau isina mah ting rek 4, ting rek 3 kitu ngan pentingna 5 toronton cenah. Ngan eta pemelakan ieu pemelakan jarakna dina pemelakan. Ieu da moal eta moal jarak moal, ieu mah alpukatnya. Tah jadi si melak alpukat teh upamana bos di hiji, make antara kana tangkal nu ieu teh, make antara. Make jarak. Moal alpukat teh pan bininya kikieu bini alpukat teh ditu. Tah jadi si alpukat teh bos di hiji, tah diukur kurang teh make antara ka dieu jauhna kitu. Make jarak. Moal jadi kana teh mantak balanya, jadi mantak bala. Tah jadi alpukat khusus, imah khusus alpukat. Tah alpukat di dieu menang ored menang. Jarak ka dieuna sabaraha jarak? Sabaraha jarak ka dieuna? Moal alpukat deui, alpukat di dieu teh. Ulang ngalieureun batur Kang. Kan? Dai pepelakan teh kudu eces jeung jentre. Ye kapan nya ye. Cek Akang ukuranana sakitu, abi pan hayang apa jarakna? Apa da ieu ge moal teu nyaho masalah jarak mah, da moal aya nu ngirim kitu nya. Ngan meureunnan alpukat wungkul ngirim binihna. Jadi cep di dieu tapi dia teh make antara ka dieu. Jarakna? Henteu alpukat deui, alpukat. Di dieu teh melak teh bos di alpukat teh. Salilieur aing mah. Di dieu teh ka dieu jarakna make jarak deui. Moal alpukat bos tuh perantara renggangna kitu. Ai jarakna? Moal. Jarak memual. Jadi khusus alpukat. Ti dia alpukat? Nya. Jarak? Moal. Ku moal ya dengekeun gara moal. Nah atuh jarak. Jarakna. Jarakna
sabaraha jarak moal ku alpukat ngungkul. ai jarakna Dah, lamun di dinya hayang eta make jaraknya, make jarak. Tangke lamun melak sahang make jarak. Pedas, melak pedas. Make jarak eta mah. Bes jarak, tangke supaya pedas ngaribonan kana takal jarak. Maksudnya lain tangka jarak tang sudah dipahen. Hah? Jarakna ti di alpukat jarak ka dieu sabaraha jarakna. Oh jadi ari jarak yang antara teh sarua. Eta keneh atuh manis sok nyeun ngariwa aing kumaha ngabejakeun anak ka barudak. Atuh teh sugan teh make jarak moal urang mah alpukat ngungkul khusus melakna kitu. Ya tah jadi kitu eta teh. Bener tah jadi ulah jadi sing sarua ai jarak jeung naon? Ayo perantara. Antara eta sarua keneh ulah sok ngalieur batur. Bae zaman kenteng di dinya. Tidak sugan ba tong kudu dicampuran ku pelak jarak mah ke lamun melak pedas kami ngarimponan heuh make jarak jadi kana tangka jarak jadi gunung kita mah Kang abi rek mulang di ayeuna nyangan nyokot bini meureunnan ke ka dieu da meureunna diberena loba sewang loba diberena tah ke mereka dari mana dikumpulkan di mah urang engke nyarokot teh ka ditu dua tangkal sewang mah ulah jadi papasean ayeuna ulah jadi pamikiran antara jarak jeung antara ayo Kang nun ya Kang ya Assalamualaikum Waalaikumsalam sok imalah ieu heula ngadagoan gitu sugan geus ieu